urang mah kudu ngahormat ka Habib, ulah ngadenge kanu kuari keur viral. Urang mah kudu ngahormat ka Habib, kudu ngagungkeun ka dzurriyyah Rasul sakamampu urang. Ja guru-guru urang baheula tita ngadidikna kos kitu. Deuleuh tu Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani kumaha kitu. Cek Syekh Nawawi wa qala Sayyid wa qala Al-Habib. Iyalah. Aya urang da kadenge kanu baheula tah kanu anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim, wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, para qori nasional maupun internasional, sekaligus kujisim kuring dipika hormat tur dimuliakeun, wabil khusus sahibil fadilah murabbi pondok pesantren Al-Qur'aniyah akhina al-mukarram Kiai Ahmad Fauzi. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, dipanjangkan umurna anu barokah, muga-muga ieu pasantren sing langgeng ila yaumil qiyamah, santri nu araya sing barartah bahkan sing bertambah. Aparat pejabat pemerintah setempat kujisim kuring dipika hormat, teristimewa para orang tua wali murid, para pemuda, para pemudi, santriyin wa santriat. Mudah-mudahan urang sadayana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dijadikeun manusia anu ahli ibadah. Jatujuan hirup di alam dunia teh lain titah ngeuneunahan, tapi dititah ibadah ku Allah Subhanahu wa taala. Allah nyiptakeun kajadian, nyiptakeun makhluk, nyiptakeun sagala-gala, itu mengandung rahasia atau hikmah anu kadang-kadang urang teterang di balik rahasiana tersebut. Sabab sakitu Bapak Ibu jamaah sadayana, urang dititah ibadah lain dititah hura-hura hirup di alam dunia, sehingga cicing di dunia tea urang tea bakal balik ke akhirat. Maut ngaranna jelas, ketika maut jelema bakal ditanya. Di antarana pertanyaan malaikat mungkar nakir ialah wama imamuka. Jelema moal bisa ngajawab wal Qur'anu imami, lamun Qur'ana tilok dibaca. Sehingga Imam Ghazali ngadauh, cek Imam Ghazali, wa yajibu alal abai ta'dibul abna'i wa tarbiyatuhum wa irsaluhum ilal muallimi idza balagha arba'a sinin wa arba'ata ashhurin wa arba'a ayyamin.
wajib kanu jadi indung bapa berarti wajibna wajib syar'i ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, diganjar ku Allah ketika dilaksanakan, disiksa ku Gusti Allah nalika kurang teu dilaksanakeun. Maka wajib ka indung bapa ketika anu ngabogaan anak ta'dibul abna'i, ngaakhlakan anak, ngadidik anak supaya aya ilmuan, wa tarbiyatuhum, mere pendidikan agama anu pertama. Kumaha lamun teu bisa indung bapana jalma bodoh, wa irsaluhum ilal muallimi, wajib indung bapana nganterkeun anakna ka guruna. Sabaraha taun eta anak anu wajib dianterkeun ka guruna, dididik ilmu agamana. Idza balagha arba'a sinin wa arba'ata ashhurin wa arba'a ayyamin, cek Imam Ghazali, wajib dianterkeun ku kolotna ka guru-guruna ketika anak umur 4 tahun 4 bulan 4 poe. Lamun kuari mah sakola puad, sakola naon eta? Oh eta tah noneng PAUD nya, PAUD eta nantakeun singkatan anak lah. PAUD eta singkatan naon tah? P ye ieu urang ditu sakola kabeh hasana. Woi Ustaz Pauji kumaha ieu di urang dia. Sakola mah sakola kan bayaranna ku iwung dong. Tengku suluh meureun. Ketika orang umur tah anak 4 bulan 4 poe, anterkeun ka ustadna mimiti belajar alif-alifan. Ta eta belajar ngitung Arab, belajar alif-alifan, ngenalkeun kana huruf Quran. Ulah lo beuting nyanyi di sekolah anak-anak, sebab nyanyi mah teu kudu di pelajaran. Jakabehan ge bararisa. Sabab baheula mah ieu di dieu di lembur ieu ngabadeg kelong wewe. Ai kuari mah eueuh, sabab eta kelong wewena pindah kana kantong www.com cangcutdut aya kabeh ge di dinya. Para hadirin wal hadirat, hayang naon dibuka mimiti mah Quran terus ieu kakutang-kutang loba jeung aya di dinya. Makana Bu Pak wajib tah dianterkeun anak urang ka mana? Ka guru-guruna. Pertama sok dididikna belajar doa, doana doa nyatu. Bener si indung bapak ketuang nyaratu bayi. Doa mau makan kabeh eta belajar TK, belajar PAUD. Pertama doa makan, bener sih. Beres doa makan, doa mau tidur. Emang lamun geus nyatu urang sok tunduh hayang hees ka dituna eta. Udang bees, doa apa lagi? Doa mau berak, jampe modal. Bener iya udang hees masuk hayang ngising di kedituna. Ayo geus nyatu mah. Bener. Oh cuk indungna udah belajar apa? Doa ngising. Coba mah yang ngadenge Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Kumaha cek indungna? Lah, jak emak mah teu didoan ge bijil bae jak cenah. Beres urang tah sakola eta naik kana teko. Satahun di TK, tah satahun di TK terus kana asad, tina asad kana asam-up, ti asam-up kana asam-ak, terus kana kuliah, terus ka ditu kakarak menang titel Dokterandes Abul Coet, terus ka ditu S1, S2, S3, S Mambo, S Gaprok, S Campur, kuatar riris berku awakna ge. Eta ternyata hayang menang pangkat S1 S2 atuh kebel tahunan. Eta ge urang sampai hayang boga ilmu, hayang ngarti ieu, hayang ngarti itu, kebel. Ieu Kiai Pauji masantren lain sakodong. Pala hadirin kebel. Masya Allah, pala hadirin. Makana anu pertama dididik ka anak eta ilmu Al-Qur'an. Sebab Imamuna Syafi'i radhiyallahu an itu pertama ilmu Quran heula.
Bahkan para hadirin Imam Syafi'i mah cenah gitu ku hebatna Imam Syafi'i ya ku gagahna Imam Syafi'i bu eta Imam Syafi'i dihamilkeun ku nu jadi ibuna 4 tahun kabelnya jarang jelema direuneuhkeun 4 tahun sebab paling sedikit hamil menurut kedokteran 6 bulan kalau menurut ilmu agama itu 7 bulan 7 bulan menurut ilmu kedokteran menurut ilmu agama paling sebentar hamil cuma 6 bulan galibnya hamil 9 bulan paling lama hamil 4 tahun Imamuna Syafi'i radhiyallahu an dihamilkan kuno jadi ibuna itu 4 tahun ketika 4 tahun dihamilkan umuran 2 tahun ditanya ku ibuna ulah aneh jawali ieu ayo wali mangarti karena bahasa naon ge bahasa gajah bahasa orai nyaot teuing bahasa kadal meureun nya eta kumaha kitu barang ditanya ku ibuna ceng kasep nyahoeun ieu cabang bayi teh bahan lalaki ceng kasep bageut iraha ieu aceng kaluar ti jero beuteung emak lain emak henteu sabar ngandung aceng tapi emak geus rindu hayang nempo beungeut aceng Imam Syafi'i langsung jawab cek Imam Syafi'i moal mak moal waka gerak keluar ti jero beuteung emak ari kitu kunaon kasep bager abdi can beres nalar Quran jadi Imam Syafi'i mah nalar Qur'anna ti jero beuteung indungna keneh iyalah Imam Syafi'i barasot lahir ke alam dunia umur 7 tahun katalar Quran umur 9 tahun katalar kitab Mu'atta karangan guruna Imam Malik umuran 12 tahun jadi mufti internasional iyalah urang kuari jual beli urang kuari bab nikah urang kuari salat ruku sujud muamalah urusan bab fikih ngangge jalur madhab Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu tidak leutik nalar Qur'ana pohara di jero beuteung indungna bahkan dina manakib Imam Syafi'i dicaritakeun Imam Syafi'i ngahatamkeun Quran lamun bulan biasa sehari 1 kali lamun bulan Ramadan Imam Syafi'i maca Quran nyampe sehari semalam 60 kali maca Quran khatam Rabbana Karim Masya Allah percis doang orang dia can pernah khatam ayat tadi tenu dipanggilan orang mana bah itu eta ieu lembur naon nih kampungna ieu ieu kampung naon ngaranna ieu tanjakan ayo urang tanjakanna tadi anu kapanggil ih tolol ari masantren cenah geceng kudu neangan nu eueuh naon neangan nu eueuh kolot mah hebat ngomong teh kudu neangan nu eueuh kudu mawa nu eueuh sia balik ti pasantren ka imah naon nu eueuh ilmu pinter naon nu loba bodoh urang mamana belajar Quran ka dieu ya ka pasantren Kiai Fauzi bala hadirin eta micin kabodohan kabodohanna ditunda meureun di dieu ye pinterna dicokot ka lembur masing-masing nah Masya Allah mantak penting tak anak orang teh supaya bisa maca Al-Quran Pak Bu ketika orang teh mau cek Imam Syafi'i sampai nyarios kieu yustahabbu indal qabri ayu syai'in minal Qur'an wa in khatimu kullahu kana hasanan itu menurut Imam Syafi'i disunahkeun di luhuran pakubureun di luhureun kuburan sahabat eta mah maca samampu urang Quran lamun urang ngaji di kuburan teu kudu make doa Allahumma ausil sebab langsung nyampe lamun di imah atawa di tempat nu jauh kudu make Allahumma ausil mithla thawabi ma qara'nahu ieu pelajaran ieu ayana di pasantren sunah di luhureun pakuburan baca Al-Quran sakamampu urang wa in khatimu kullahu kana hasanan lamun dihatamkeun
maka itu nu lebih cakep. Bahkan waqala as-sayyid al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, urang mah kudu ngahormat ka Habib, ulah ngadenge kanu kuari keur viral. Urang mah kudu ngahormat ka Habib, kudu ngagungkeun ka dzurriyyah Rasul sakamampu urang. Ja guru-guru urang baheula tita ngadidikna kos kitu. Deuleuh tu Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani kumaha kitu. Cek Syekh Nawawi waqala as-sayyid waqala al-habib. Iyalah. Aya urang dek kadeng kanu baheula tah kanu anyar. Fa kullu khairin fittiba'i man salaf. Wah, baralik aing dek balik. Lam yabres ya qori ya. Cenah ti sore Kang Haji. Wah, eta berkat da loba mah teh eta KBK qori ari aing aya teh eta cepet. Poti gara rotong kitu eta Ustaz Fauji areng jadah doang. Beujeng angkat pun. Kiai Haji Salman, Ustaz Reja, Ustaz Fikri. Mudah-mudahan selamat panjang umur. Ibu hayang teu boga minantu doang qori-qori kieu. Atuh pulung be maranehanana. Ngeunaheun ieu mah teu kudu ngamodalan deui geus hasil kabeh. Uli jeung angkat. Jam sabar kitu ya maka karak da ceramah wayah kieu. Jano kieu meureun ceramah jeung Ustaz Fauji nyiksa kiai. Tadi ge neuk leumpang ge eta Ustaz Fauji neuk leumpang. Cek pamajikan abi neuk ka mana? Ustaz Fauji teh oh, Ustaz Fauji qori. Heeh. Neuk eta acara gitu kan. Oh, hasil ka itu kada leumpang ulah kebel-kebel. Moal. Kadi cenah neuk make naon abi jubah teh make samping bae kitu kan lah. Make jubah kararabat. Tah sampingna, tah bajuna, tah pecina, tah sorbana. Solehah pamajikan kula mah. Opanira pangsa dunia pang soleh pamajikan kula. Ih bener mang, beneran. Ih. Pokoknya biang kerok. Ieu sorbana cenah. Ieu eta Ustaz Fauji. Ieu make sorban ieu bae ya ti kamari bib geus 4 panggung make sorban ieu bae cek ulah atuh isin mi ulah sorban ieu bae jasok disorot dina video tuh sok asup cenah kana YouTube isin make sorban ieu bae sorbana aya kitu kunaon sok gede bebeunanganna beda make sorban ieu mah cenah ieu bener kamari ge eta kula ceramah ti maling ping make sorban ieu menang 25 juta tasan mah ieu ieu mah ti maling cek pamajikan atuh nyawa aing teh nyaho tama pamajikan imah Ustaz Fauji nu ngomong ieu mah nyati maling menang sakit atuh teh nyawa ti dia mah cenah. Atuh kumaha milik kula bae burung geus kieu mah. Ngan ieu biasana Ustaz Fauji, ieu milik kula mah telok leutik jeung gede bae di mana ge ieu. Ieu atuh ulah sebenarnya jadah doang ieu ulah di. Loba pengawal tuh deuleu rohok be pengawal apaan. Mana pengawal pan rewok beuki nyator jadah doang. Eta grup Wamilda nu kitu ngaranna, wajib milu dahar. Terus ya. Datang ke mana kula tadi ngomong tadi qori baralik sing poho deui bae. Keur ngomongkeun Imam Habib Abdullah. Cek Habib Abdullah Al-Haddad. Gas urang mah kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Seluruh kebaikan itu pertamanya dari aslafun saleh, dari orang tua kita dulu. Ngadidik akhlak, ngadidik adab, ngadidik ilmu. Setiap kagorengan nu datang ayana ti ulama-ulama nu alalanyar. Udah dituturkan nu teu bener mah tuh. Kalau hadirin, menurut tesis saya, tesis. Kalau ilmiah itu mesti duduk bareng, kitabnya kita kaji, jangan di medsos baik. Ulah memperpecah umat. Mesti jadi kiai itu harus jadi pembimbing umat, jangan pembingung umat. Bener. Terus jam sabaraha kitu ieu? Wih, jam 1 lewat 5 menit kakarak yang aja ceramah wayah kieu. Beneran teuing. Ieu mah di dia kuatannya. Masya Allah, geus teu kuatnya mang, mending balik mang ya. Dahar can. Tuh prasmanan tolol ya, kok itu nanya kok tuh.
tadi bere atuh meureun bae ka dina kitu mau naon ye. Lamun datang ka dieu hayang aya naon ti mana kudu mawa ana engke di dieu aya naon. Lamun teu mau naon datang ka dieu ulah nyalakeun lamun eueuh sabab ti mana ge teu mawa atuh jaya teu ngaji naon mah geus penting mah geus. Wa qala al Habib Abdullah al Haddad, saur Habib Abdullah al Haddad, wa min a'dhami ma yuhda ilal mauta aktaruhum barokatan, satengahna tina panggede-gedena ganjaran anu dihadiahkeun ka jalma nu geus mararaot qiraatul Quran nyaeta maca Quran. Tapi ingat bacaan Quran kudu akur jeung ilmu tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun malam yujawidil Qur'ana athimun. Ngaos tajwid eta wajib hukumna maca Quran lur tajwid banget dosana. Ngaji tajwid teh apalah hadirin wal hadirat eta teh wajib hukumna lamun teu ngaji urang dorakman. Dorakman malabatan doraka neng 7 kilo keneh ti doraka. Rubba qariyin lil Quran wal Quran yal'anu. Ternyata banyak orang yang baca Al-Quran bukan jadi pahala tapi Quran ngalaknat kanu macana. Kunaon teu akur jeung ilmu tajwid nu panjang dipendekkeun nu pendek dipanjangkeun. Mantak teu sah maca Quran pala hadirin make bahasa Latin. Izhar ikhfa'na. Deuleu maca surat Yasin. Wa min kholbim sadan deui. Sedan bener. Mantak kudu make bahasa Arab, mantak anak orang kudu barisa maca Quran. Eta nu paling gati ibu-ibu bapak-bapak belajar mah maca Quran. Sebab syarat maca Quran, guru ngaji Quran mesti guru dan murid berhadapan. Dan kelihatan robahnya mulut guru. Contoh, kula di dia magakeun Quran. Muridna di dinya teu sah. Lamun kita mah sah bae asal kadenge sawara. Quran mah teu bisa. Wajib talaqi baru sanadna nyambung. Al isnad minad din. Sanad eta hadirin wal hadirat tita setengahna agama. Tadi geus dibagikeun tah. Bu, eta ijazah ti guru tadi melebihi S3. Amalkeun, wiridkeun, hayang naon? Jelema nu geus bisa maca Quran, rajin maca Quran, geus teu kudu minta deui ka Allah, hayang naon? Komplit. Geus aya di dieu. Cenah jomblo kena telaku baca kunaon surat Kahfi 700 kali. Ai kitu kumaha tadi aja. Hayang naon dina Quran. Ya Allah Rabbana Karim, Masya Allah. Iya nu gati Quran bu. Eta nu paling gati magahan pamajikan. Kula pernah sieun kadorak ulah kadorak anting be. Coba kitu nah ngajacal Fatihah. Pamajikan kula pasaran bareto di Ciliang, tajam Ustaz Pauji. Waduh, belajar. Kula ge teu tamat kula ai hapas mah meureun. Leuletikan tamat ngan sab'ah kula teu tamat. Nu tadi teh nu wadduha wal idza saja teh. Imam Hamzah eta, Imam Warash pan. Kati eta qiraat hese. Kati. Nungguna makan kukuduh. Komo tengah penting ki haneut jeung kopi. Leh aing geus penting ki ceramah ka mana bae. Katanya lain waya ceramah lain waya ngaji ukur mah waya HS. Benar? Atau eta tadi qori nu ngaji kasurupan kabeh eta. Nuka hantem ban ku Salma. Wow, ajar ku nuka 2. Fikri Haikal alamat tong geret pan kudu. Kot kudu. Ajar ku nuka 3 saderajat di Bogor. Kat ngarenahan kitu eta sawara bunyang kat ngahiang ngahiung ngahiang.
Masya Allah. Eta cekula ka pamajikan, pan eta pamajikan kewajiban salaki madah. Dan nanti kan saya ngaji, kita teh Fatihah lah kulo jeung eta teh jeung praktek salat. Kayak gitu cenah abi. Tuh aing jeung kiai. Tuh didinya betok nyebut kiai, bawa tuh nyebut kiai ka aing. Pamajikan aing macan pernah aja. Nyebut ka aing kiai encan. Sugan, mangga kiai dahar, encan pernah aja eta pamajikan. Belajar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus belajar. Kalau tata mustaqim cek majikan. Kurangnya klok setik memilih dia. Mustaqim ceklokeun, mustaqim. Lebah sod deuk nasin bae. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bagus nama ulah eureun di dinya. Mun deuk eureun teu naon, ngan ulah dibalikan deui. Langsung ghairil bae. Iya, penting. Karena saya teh ngaji qiraat. Ya, gati. Kabeh ngaji mah gati anu babari. Nu babari mah eta doang, akan gogodoh. Akan uduk tambah bari. Coba siratal ladzina an'amta alaihim. Pamajikan siratal eta mah siletik siratal ada ngigir sampe rada monyak met mah. Ulah monyong-monyong teuing cek ulah deui. Cek ulah teh aku belat. Kesel ku lagi geus 4 kali salah disalah deui. Ku belat cek ulah. Eta pamajikan horeng marah. Didinya mah pinter. Kami mah rumasa jebret Quran ditutupkeun lompang mana ke kamar nulakan mana tinggal aing palanga polongo benda kasuk mangkane hujan gede tiba-tiba bangsat aing kasiksa kitu ke model kieu mah ya waduh sampai subuh parat eta ya parat sampai subuh masyaallah aing palanga aing hes teu bisa pan lajuna mah barang isuk-isuk pan urang dahar hayang keluar mi awas naon sih bangsa moal kami macam kuari mah atuh laki tampura be bodong tuh ya kumahanya gitu kan pukuk itu tanda megan Quran mah kabeh rata-rata kiai kiroat eta pak kabeh rata-rata darah tinggi ayo Ustaz Pauji bager ge kuari jajal geus magahan balat dia parah banaon gitu ke bapak dia woi sampai ngahiung lah sampai kerja woi kumanta ya plus di omek ya jing kalau mana mikno ya doang kori bayinya tadi mafazan innalil muttaqina mafazan hada parlamen hada dan mana dijauhkeun ya mik iqawa a'naba wa kawa'ibat rabah. Tadi nama kula ge enak ilu al-kiraman itu aya grup nama saya itu. Kungeunana eta Qurannya. Ngeunaheun teu? Atuh nu bisa maca nama ngeunah. Jajan teu bisa. Beladagan alabatan petasan janwe bae. Nu panjang dipendekeun, nu pendek dipanjangkeun, nu teu nasib ditasdidkeun ku nyana. Eta hadirin malam kedua ngaji deui. Ngaji deui bae burung ge. Negalak deui moal cenah. Moal kitukeun ku ari mah. Sieun kula ge. Eta ngaji penting kadua dangdar mena meni medok. Pati banyak seungeut set-set. Dangdan rapi pan urang nu teu kuat. Lain penting imah pere bae ini ngaji atuh cenah umi mah kumaha abi atuh pere-pere cenah tunggesan. Ka mana gua? Rahasia dong.
Atau ka kamar deui bae, tapi duaan ieu mah. Nu paling esa qiraat, wajib talaki papahareun. Kudu kieu tah. Eta kula heubeul belajar Fatihah 2 minggu karak tamat, eta ge bari tepati bener. Cek guru geus endah saking majeng salat mah. Bau. Nuga paling gati eta kula ngareneng jeung budak pangangon kebo. Itu bagus eta bukan kudu daek ngaji. Ye, gagah. Ngangon kebo tapi daek aku tibatan iya cek kiai ain dalakan jadi banget abah eta huruf halak huruf halak aya genep hamzah ha ain ha ogin kha efek narantikeun ya nas yo di dia ain cek kula ain eta baturan kula ain kurang jero oe cek mana bu eta kabakot ka oe-oe eta kugati eta maca Quran masyaallah hese ini paling sulit eta kula hayang saya laju kula ge laju namanya cacahan ieu aya santri anyar pan eta di urang mah mun ngaji tina juz amma teh ya dina naon cek ngajina dina tuturutan maksudna mah tina qul a'udzu birabbil sampai juz amma eta tuturutan di urang menyebutna oh can kana Qurannya buku Quran kene di urang mah biasa kana alif lam mim kakara kana Quran pada gitu nu baheula mah gitu ya Allah eta santri anyar a'udzu billah waduh a'udzu atuh cek ulah acang dina ngajina waktu dibenerkeun nolong bae kumaha ieu si aing tas ieu nu guruna gitu geuning barang pan alif lam mim kan gitu eta mah enak kuat geuna jasa mang bismillah bari punya renyu teu pugu gitu ya cicing bae bismillahirrahmanirrahim alif lam mim bangsat gitu kan ceng jaya mah eta alif lam mim ulah poho deui mad naon karah hei alif lam mim mad naon hei Darul Quran alif lam mim mad naon mad lazim mad lazim harapi musbah bertanya oh ibu jeung bapak mah cek lagi karak nyaho di dia aja atau entahlah belajar sakuran KBL mutajud dipasang-pasangkeun magahan bapak-bapak iya nu paling gati magahan sungut tugas karya ya keras ih bari jeung berlep otakna mantak magahan bapak-bapak mah ulah saurang kudu lobaan bae acak ulah mah dikabagi sabaraha loba cenah Bah Haji aya mad Kasim aya mad Saleh cenah kumaha tadina dia kitukeun ieu mad Kasan sagala cenah mad Supi aya mad Nur deui cenah ih hese makana ibu-ibu punten saking ieu gatina maca Quran ketika ibu jeung bapak teu bisa diserahkeun ka kiaina sahabat bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah ada apa wahai sahabat apa pahala orang tua mendidik anak supaya bisa baca Quran naon pahalana Rasul cek Kangjeng Rasul ka sahabat bapak jeung ibu anu magahan Quran umaha lamun teu bisa dititipkeun ka ustadna maka pahalana cek anak urang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin terus sampai waladhdallin bu pahalana sarua jeung munggah haji 1000 balik anu ditarima ku Allah kama mamang belum tentu diterima tapi anak di dia masa 3 tahun nak mana teh pak nak Mekah ulah mah gitu aja geus ka Mekah geus aing mah 1000 balik
eta pahala jalma bu dangukeun pahala jalma anu urang magahan anak Quran mimiti teu nyaho sampai nyaho beja berbapa jabar pa baheula mah kitu kuari mah ikra baheula mah henteu jatuh ikra bahnya baheula mah kitu zaman kula ge beja berbapa jabar pasin iya jere sia bepa saya buta pasata bapa sia buta pot melotot bapa nami dan aing buta-buta cek pamajikan terus teuing Pak jaker ngejah kunaon kitu cenah lain ulah buta-buta aing teh buta teu naon cenah buta Pak itu bisa maca Quran mah tuh kadinya nama cenah pada aing melotot atuh melotot jangan naon teu beguk maca Quran mah deuleu tuh tunanetra kata lalal Quran ai urang nu melotot ih eusin kata nu teningali atau kadang-kadang gengsi nak ieu eta tinggi mana mun leumpang ka jalan raya norolong bae moal masih dikeun mobil tuh kamari di parapatan tukang ojek kot batet nyalametkeun anu teu ningali nu buta nyabrang koting celengek tukang ojek cek tukang ojek polongo goblok teu boga parasan nyaho teh deuleu mobil koting cikikit ngerem kalah kaselo mana aya naon siara ribut nek naon ngaributkeun peda aing nyabrangnya nek naon diributkeun atuh aya mobil kage aya supiran ieu kage ngerem sorangan nu aing nyabrang mah nu aing khawatir mah mobil cicing katabrak ku aing ih bener deui kadinya nama eta Bu Pak heuy sarua jeung munggah haji 1000 kali atuh Masya Allah bahkan cek Kangjeng Nabi majtama qaumun fi baitim min buyutillah yata'allamuna kitaballah wa yatadarasunahu illa nuzilat alaihimus sakinah tepati-pati aya hiji kaum di dia paya pasantren Darul Qur'aniyah terus ayah muridna balalajar anak-anak orang sehingga bisa maca Quran kumaha illa nuzilat alaihimus sakinah terkecuali eta ahli kampung jeung eta kampung bakal dibere katenangan ku Allah Subhanahu wa taala gara-gara Al-Qur hayang naon dina Quran komplit hayang loba duit aya hayang laku aya hayang naon hayang hiber aya cenah Quran mah ai nyaho mah hayang naon Quran la yuraddu du'a ba'da qiraatil Quran moal ditolak doa hiji jelema sabada maca Quran contoh mamang bogoh kasih anu atuh geus ge bae beres maca Quran ya Allah Gusti nyuhunkeun mu'jizatna Al-Qur'an berkahna Al-Quran ya abdi bogoh jasa bogoh kasih Dewi anak nasa Dewi bapak nasa dewa ya Allah ya Allah mudah-mudahan atas si Dewi ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya Allah sing jadi pemajikan abdi ya Allah sing ngajodoh jeung manusia ya Allah sing ngajodoh ya Allah ku berkahna Quran isuk-isuk kling BWA assalamualaikum Kak Kemod jeneng waalaikumsalam mohon maaf ya ini dengan siapa Dewi Kak Kemod oh ada apa Dewi Sinarieun nga-WA waduh kok Sinarieun enggak kangen aja katanya Kak Kemod oh iya ada apa ya Dew enggak boleh gak kita ketemuan boleh di mana ya terserah udah di Ruyuk Awi aja katanya duh poharanya enggak mohon maaf nih Kak Kemod kaget nih Dewi ada apa enggak Kak Kemod Dewi akan mencurahkan seluruh isi hati Kak Kemod oh kenapa kan dulu Dewi hewa sama Kak Kemod sampai ketemu juga sampai nyiduhan ini 3 kali ke pipi Kak Kemod sampai hangit sekarang juga
kerarasakeun bauna eta. Kok kenapa? Nggak tahu Kak Kemod. Kalau dulu lihat Kak Kemod ya kumanya. Kalau dulu emang haren, kalau sekarang lebih harenek. Kalau dulu sama Kak Kemod benci, kalau sekarang mah ya Dewi kenapa ya nggak tahu itu. Lihat banget Kak Kemod ruhai sekarang mah. Wah kena iya. Sabada qiraatil Quran. Iya dulu mah Dewi ya gimana ya lihat Kak Kemod itu kayak lihat kadal aja katanya. Atau hewan tersemento. Orang menelek kadal kau gitu paneta. Tapi sekarang lihat aduh atuh eta teh apaan? Itu kalau Yusufuna dibulak-balik ke manehna. Ra'aituhum li sajidin. Gitu. Masya Allah. Langsung kata kapincut. Oh. Sekarang maka Kemod ini Dewi kadang deleukeun aja. Sama katanya Kak Kemod juga kadang deleukeun aja. Ari Kak Kemod kadang deleukeun Dewi dina naonna? Dina biwirna Dewi monyong doang corong. Ih, aya nu kitu etanya. Mantap bisa abi ka monyong lah dikukumakeun eta. Wah, kena cek urang ya mantep ya. Waduh. Tapi Dewi ridho enggak kalau nanti udah kawin dibawa sama Kak Kemod? Ridho aja. Dibawa apa? Dibawa miskin. Waduh. Atau ajaran deui manehna. Biarin dunia mengikuti. Kita gitu pananu solehah mah. Kita gubrak ke alam dunia ini enggak bawa apa-apa. Oa-oa setaranjang. Milik di depan insya Allah. Saya yakin, 1000 yakin. Apalagi Kak Kemod sudah hatam qiraat hafaz, qiraat sab'ah. Insya Allah. Dan saya pun belajar. Insya Allah kita istiqomah. Barang-barang tadi kata guru-guru kita mual sungsara, mual susah jalma nuges bisa maca Qur'an. Nah, kieu mah kudu hese anak hayang soleh. Ya Allah Gusti kuberkahan. Beres, bacakan Quran. Eta Quran pala hadirin diturunkan ku Allah ti Lauhil Mahfuz ka Baitul Izzah secara sekaligus. Sahanu mawana malaikat kiramil bararah sekaligus brug ka Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah? Langit dunia. Di mana Baitul Izzah? Atau di Baitul Izzah? Di mana? Atau teu nyaho. Langit dunia tama. Nah, mantak kudu tileutik belajar Quran mah. Bu roriru bu ba bi bu ab ibu ubeta titu at sit ut. Kan kitu nu baheula mah shin. Sin kurang manya, kurang gede shin. Gebakeun kotok. Sih. Ulah se. Nyorang cenah kayak eta ustad ngariung. Salat Isya. Lah juga segitu berkata di tenan di gigireunana. Masya Allah, aya ucing ndek nyarek jaker salat. Waduh, kumaha cek ustad aing. Kan ustad mah pinter langsung baca surat mena. Bismillahirrahmanirrahim. Meong. Kucing digorogotan berakatna. Waduh, cek ustad kena eta ustad geus teu khusus salat. Langsung main maca Quran, maca susuratan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus. Kabur tak ucing. Allahus somad di mana? Tah, geus anak orang tileletik, geus kolot mah heuras eta letah. Sarroyaro sayyorayo. Kamu geus kolot kieu mata kurang deuleu kana Quran maca Wadduha. Oh teu tamat-tamat. Waduh cenah. Ceuk incuna mah kolot aing gering naon tadi waduh deui nek maca Wadduha waduh deui. Gas ibu nitipkan anak di dia, alhamdulillah. Bahkan di dia ta aya tah kakana monok di kuring ya raina di dia tah supir Ustaz Pauji sami putra mimi. Mudah-mudahan dimanfaatkan ku Allah ilmuna jadi jalma saleh, jadi alim allamah amin. Aceng kayak ditu di Pandeglang bae nya boga pamajikan belah di dia deui, badak di dia mah tukang qiraat. Terus aceng mah di ditu nya engke kakak tuh ngajar ilmu nahuna, jujuk kakak nu hiji ngajar ilmu fikihna. Aceng geus eta naon ngaranna ilmu qiraatna. Pokona mah cokot kabeh ilmu Ustaz Pauji. Beakeun. Jeung sawara-sawarana paling. Ba jadi qori di ditu. Itu nu di jaro apa eta? Aya qori, aya guru pan itu jero. Nah,
Tangges ibu bapak insyaallah iya ibu nenen anak di desa rojeng munggah haji tadi bahalana laju kumaha cenah eta kami ngabiayaan saperak bakal jaga di poe kiamat dikembalikan ke urang cenah ditimbang di poe kiamat eta timbangan berat kahandap ka ditu tuh mantap jadi jelema mending gendut nu gendut mah bakal panggeulana asup ka surga nah sebabna timbanganna berat aya tuh ki imam tuh gendut panggeulana nya ka surga berat ieu tengah-tengah ditimbang pegat timbangan anak itu wabruk deh kana neraka meureun moal enak setengah dua ngacapruk ya ke dituna nggih heula ulah terus-terusan bae ya tah ya buyanya tah anak urang laju eta ganjaranna ibu bakal dikembalikan pahala ibu bakal dikembalikan jaga di poe kiamat ditimbang ku malaikat ka neraka barang teangan heula cek Gusti Allah bisa aya pahalana ditimbang deui blok be aya Gusti amalan naon ieu ganjaran naon jak kula mah salat belang bentong ngaji kula teu bisa kula mah puasa belang bentong lain sia baheula pernah masalah dengan anak di Darul Qur'aniyah anak kula 4 tahun di dinya pan sia beak biasna ge pan 7 tahun janjia tuh bae anak sia mah sia beak seserian bae abah mah atuh kumaha beak obaton di 7 tahun janjia tuh bae cenah ngalaka sia cek Gusti Allah gitu duitna ge pan sia cenah beak sakean muhun cenah Gusti jamanian paket bae anak sia mah laju pan sia keur nganturan cenah labuhna motor nengtok cenah di pan isi barorotan bener Gusti bener cirina ge aya tah tuh eta saperak bakal dikembalikan Gusti anak abdi mah teu jadi kiai kalau jadi preman di Tanjung Priuk cek Allah aing teu nitah jadi kiai udah penting anak anjeun belajar maca Quran Masya Allah atau alhamdulillah waduh yatufu alaihim wildanum mukhalladun engke budak laletik pala hadirin bakal ngagero ibuna nyokot cai talaga kausar dipiwarang Kangjeng Rasul supaya nginuman indung bapana engke indung bapana diberian mahkota kusaku anakna namun tadi iya anakna diberian syahadah diberi syahadah ku guruna jaga di pek kiamat anakna bakal diberi mahkota ku Gusti Allah dipindahkeun kanu jadi ibu bapana insyaallah muga-muga putra-putri urang sing maranfaat ilmuna cinta kana Al-Qur'an pamuda-pamudi urang sing rajin bisa malaca insya Allah geus setengah 2 kulana geus leuleus atuh kabihan geus leuleus sakitu anu kapihatur naon doa atuh kudu lain deui urusanana doa mah heunya ampun Ustaz Pauji Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلينا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل القرآن الذي أهلك وخاصتك bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma aslih auladana wa syababal muslimin wahdina wa iyyahum ila tariqikal mustaqimil mubin Allahumma arhamna bil Qur'an Allahumma arhamna bil Qur'an Allahumma arhamna bil Qur'an Allahumma aftah alaina wa ala auladina wa ahlina futuhal arifin bihaqqil Qur'anil azim وبحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والقهط والطاعون والأمراض وجميع الأسقام وسوء الفتن والزلازل والزنا والربا والمحن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن قريتنا بنتن هذه خاصة وعن قريتنا تنگرang هذه خاصة وعن قريتنا رجك هذه خاصة وعن قريتنا تنجكن هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم أولادنا وأهلينا اللهم سلم أولادنا اللهم سلمنا وسلم أولادنا
wa talamidana wa talamidatina min fitani hadzal zaman bi jahi sayyidi waladi abdan. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa alihi, Allahumma bihaqqi Muhammadin wa alihi an taqdiya hajatina hajat dunya wal akhirah, hawaijad dunya wal akhirah, wa an tuyassira umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'il mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.